Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. La siyama henteu sah puasana liman pikeun jalma lam yubayyit anu henteu meutingkeun ieu eman asyama kana puasa qoblal fajri dina samemeh fajar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis hal jamaatu golongan. Latazkuru ulah nyaritakeun aranjeun hal hal kakum kana karuksakan aranjeun illa bil khairi angin kana kaalusan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis An-Nasa'i Imam Nasa'i. La ta'jubu ulah kaget aranjeun bi amalin amilin kana amalna jalma anu amal hatta tangzuru sehingga ningali aranjeun bima kana amal yoh tatamu anu dijieun panungtungan naon lahu itu amal. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saat Tobroni Imam Tobroni. La tagdob ulah bendu anjeun walaka jeung eta tetep pikeun anjeun al jannatu ari surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saat Tobroni Imam Tobroni an Abi Darda katampi ti Abi Darda. La takussu ulah nyaritakeun aranjeun la takussu ulah nyaritakeun anjeun aru'ya kana impian illa ala alimin angin ka jalma anu alim au nasihin atawa ka jalma anu sok nganasehatan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi. La tukrihu ulah mikangewa aranjeun mardakum kana gering aranjeun ala ta'ami kana kadaharan wasyarobi sareng kana inuman fa innallaha mangka sayaktosna Gusti Allah yut'imuhum eta maparin kadaharan Allah ka mardakum wa yaskihim jeung inuman Allah ka mardakum. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim an Uqbah bin Amir katampi ti Uqbah bin Amir. La takrohu ulah mikangewa aranjeun albanati ka pirang-pirang anak awewe fa innahunna mangka sayaktosna itu banat al mu'nisatu eta anu ngabungahkeun al ghaliyatu tur anu marahal. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Uqbah bin Amir katam Uqbah bin Amir. La tumaru ulah maduan aranjeun la tumaru ulah maduan anjeun akhoka kadulur anjeun wala tumazihu jeung ulah nganyerikeun anjeun ka akho wala ta'idhu jeung ulah janji anjeun ka akho mau'idan kana hiji janji patukhlipahu tuluy nyulayaan anjeun kana patukhlipahu tuluy nyulayaan anjeun ka akho. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi. La tarqobu ulah mika cidra anjeun atawa la tarqobu ulah ngewa anjeun an abaikum ka bapa-bapa aranjeun paman mangka saha jalma raghiba anu mika ngewa ieu eman an abawaihi ka indung bapana ieu eman faqad kafaro maka nyata kufur ieu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. La tusafir ulah lelempangan saha imro'atun hiji awewe masirata yaumaini dina lempang lalakon 2 poe laisa anu henteu aya maaha eta tetep sarta itu mar'ah saha jaujuha salakina ieu mar'ah auzu mahromin atawa sarta mahromna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Wallahu a'lamu bissawab.